aya wae ini karunya geradeg udah kurang dieuna bengkak. Astagfirullahaladzim ya. Moal orang mah. Ingat bulan puasa ya teh kahiji dinya boga salaki, urang boga pamajikan. Aing moal kagoda Kela aing sia dedeng ya naon atuh. Aing mah ieu. Komo ayeuna teh nya sakadeung direk lebaran, urang teh lebar ibadah jeung kikituan sagala. Naon kikituan teh sing kuku. Ieu moal kagoda sanajan ngadengkak dirinya ge urang mah teu ngagoda maneh punten. Didinya lain level urang kudu ngagodaan maneh. Aduh para ampun Gusti nu agung. Nya ge didinya sanajan mere duit 2 juta ge aing mah embung. Ih, moal kagoda hampura. Komo aing mah urang mah punten teh. Di dinu hiji we setia urang mah ka pamajikan. Heeh kudu kumaha sia we eta mah. Aing mah pan keur curhat budak aing bengkak. Aing pusing. Dengekeun dirinya teh gara corek gara ceuli gara nyebutkeun ngadengkak sagala. Alah tong manuk ieu lah da urang teh normal. Dengekeun heula. Cilang gelo ieu, cilang gelo. Dengekeun heula. Cilang gelo aing kitu. Sia mah. Cilang gelo tah aya wae. Dengekeun aing mah punten bisi batur kadengena sia bisi ngomong ke ka batur si Eri mah sok godaan urang. Punten aing mah. Dirinya mah aing maneh mah. Dirinya mah kitu ngamek teh di layanan. Embung aing hampura. Hampura nya dosa. Nauzubillahi min dalik Gusti nu agung. Malaikat Ridwan geura bawa eta teh si Udep si Nurdin geura bawa ya Allah. Para nanas kieu ieu negara resang kudu ngadahar es jeruk. Saya si eta. Titah heula mudah-mudahan ya Allah sing waras dedengian anak ayeuna mah. Pat kitu nya kunaon dinya. Ieu atel bujur. Teu cicing heula. Urang ek meta tulung. Ieu teh negara resang. Astagfirullahaladzim, paingan dinya upat-ipet. Can anggeus kela. Embung teuing anjir moal kagoda urang mah nya hampura. Adi naon nu kadengina ieu teh. Astagfirullahaladzim Gusti kunaon ieu? Ieu teh panas, gersang. Astagfirullahaladzim. Abi hayang es jeruk. Urang mah moal kagoda geus kumaha menerangkeunana ieu. Dinya kumaha awe teh ganyan pisan jeung merangsang sagala. Urang teh panas. Ngadeuketan didinya teh urang teh ngolo, ameh didinya pangmeulikeun. Da urang teh panas, ek meuli es jeruk teh panas, gersang. Nya ateul atuh garuk mah garuk. Sana capruk wae atuh. Anjir, hampura kom sanajan dibere kerupuk ge urang moal. Anjir. Astagfirullahaladzim. Jeung salaki merangsang mah jeung urang. Gersang beuki gersang. Dinya teh boga salaki ka itu we. Cing normal dinya mah. Yen pi dosaeun wae. Gersang, panas, gersang, es jeruk. Aya awe nu kikieuna nya. Yang merangsang padahal aing jadi sieun. Kalah kabur can oge di titahnya Gusti nu agung, ampun teuing. Ini asa panas kieu nya. Yeuh. Hah? Abi hayang mawa kaput bolong mah. Ka mana teh? Ka museum. Abi geus pernah ka museum can? Astagfirullahaladzim. Eling didinya tinggal pamajikanana jeung ngajak sum sagala. Can ge anggeus urang teh yeuh. Dinya astagfirullahaladzim. Dinya teh awe gerengseng urang salut ka didinya tapi naon cik sadar atuh teh anjing cabok kayaknya. Sia mah hayang wae diajak kana naon teh cicing aja dog heula batur teh can anggeus ngomong teh. Eling maneh teh. Cicing maneh teh urang keur ieu ti hulu. Jeung ngajak sum sagala. Aing teh. Tong daek anjir. Amun abi mikir 2 kali ngajak sum sagala nu kieu anjir. Pecat lieur abi lieur. Museum. Ieu. Gusti nu agung. Eling dinya. Aing nu kadengen nangkep ceuli maneh naon? Ceuli maneh nu cager-cager. Teteh tingali. Duaan kieu. Sanes sok ngomong. Sanes. Museum. Astagfirullahaladzim si teteh teh kudu sadar. Teteh diheureuikeun ieu. Ya gara-gara si Sarneng ieu rada kudu dicabok dinya kudu dielingan kudu diruqyah. Astagfirullahaladzim. Si Sarneng rek ngajak ka museum. Astagfirullahaladzim. Mau bakso ya? Embung teuing. Yuk. Ke bakso yuk. Minta duit we. Yuk. Itu we. Ditu we, itu we. Sok bae lah. Eling kueng diruqyah isuk.
Sia ku aing dibawa ka ditu tuh. Di mana teh? SJ Di mana eta? museum. Eta nu di Bandung geuningan teh. Bang mawa barudak yuk. Ayo, Ulin ayo, ka itu ke istirahat. museum. Istirahat tuh. Istirahat tuh. Awalnya ayo lah. Iya supir kumaha supir. Sore ya. Oh siapa tuh? Ini si udah nggak nyamber wae nya jelema teh kunaon aing meni pusing teh pecat we lah. Udah aing mah. Cangkeul aya mobil ngaran ya. Burem kieu. Aduh. Naon atuh? Kali Yang atuh si teh di dinya setan teh. di dieu. Ngahalangan we Ganggu wae atuh di dinya dina batur mobil teh aing. ngaca teh. Mobil aing cenah sok pajukeun mobil maneh teh. Kerennya aing boga mobil. Dirinya mah kena sepeda we. Mana? Sok pajukeun. Ya. Tak kurang dibere nyeum tah si Bang Brang. Warisan ieu teh. Mobil maneh pajukeun. Hah? Pajukeun. Moal kurang moal digadekeun lebar. Moal digadekeun. Pajukeun. Urang nage can pati butuh, di moal moal digadekeun. Erek ge namahan deui. Tincak gasna, tincak asup. Naon? Ayo. Mana kuncina? Mobil Naon? mana Len? Moal dibere nginjem. Kuncina mana? Moal bere nginjem urang. Kuncina mana? Ayo dicabakan moal itu si Sarning aing mah disaranean ya. Di karotor kieu ah. Saya percaya aing ieu di mobil si udeg. Alah, Percaya aing. kentop Gusti. Tingali gara-gara di dinya kentop tah. Ulah dekat-dekat ka itu ah. Mana kuncina mobil maneh teh aing hayang apa? Tingali dengekeun. Mobil maneh mana kuncina? Moal kurang moal Pajukeun. digadekeun. Sok pajukeun. Moal digadekeun ka itu awas ah. Aing ngarusak ka itu. Anjing songong. Songong. Cing ku aing di dagoan di dieu. Ku aing di jabanan udeg nya mobil maneh teh sok. Ku aing di tungguan pajukeun aing hayang nempo majuna. Kayak lo Sarning ieu aing. Jadi we kentop ieu ya. Aduh aing mah. Polontong. Ih, palawur goblok. Paingan mana Sarning balaga sia rek nubruk urang. Sia atuh tong Boga mobil jempling wae ge balalagaan sia. Jalan sia tong ngalangan jalan aing teu neuleuh aing mah mobil. Polontong anjing. Naon? Jeung rek nubruk sagala. Naon? Mali mobil teh knalpot. Minimal mobil bos. Dengekeun knalpot nu gandeng atuh lain greuyeung jempling sia. Aduh. Kadenge teh. Urungkeun mobil teh soraan. Anjing torekna. Mau dibilang nyendalik.